Kisah Nyi Iteng pamajikan kabayan teh keur hamil ngora manehna ngidam hayang pisan nangka, tapi si kabayan udah sana kubluk tara daek ngalah nangka. Isuk-isuk Iteng nyamperkeun kabayan nu keur sasarean di bale hareupeun imah. Kang, hayu atuh pangalakan nangka kanggo Iteng. Anu nyai engke wehnya disukan abang teh bener. Ih, sia Kang mah ka Iteng. Saking heulana Nyi Iteng indit ka imah indungna kabayan sanepi di bumi abahna kabayan. Bah, Heuleuh aya naon nyai? eta bas kuring teh ngidam nangka, tapi manehna tara daek pangalakeun. Geus tong cerik nu teu nu ngomong ka si kabayan. Abah sareng Iteng balik ka imah kabayan sanepina di imah kabayan Abah jeung Iteng ningali kabayan nu sare keneh dina bale. Saya Kang. Kabayan gubluk kadang sia. Naon sih mak? Isuk-isuk geus adat-adatan. Maneh teh kumaha sih geus nyawa si Iteng ku ameng ngidam nangka? Heueuh kuring mangkat ayeuna lah. Kuring manggihan nangka karolot ieu nangkana. Dalila anu boga kebon datang, kabayan langsung turun di tangkal nangka, kabayan lompat ke ragasi nu aya di tukangan kebon. Nangka jung balik ke heula nya kuring rek kabur heula. Nangka teh kabawa palit ku cai, Dalila nu boga kebon datang. Asia alasan weh bilang weh sia dek maling di kebon aing. Bener mang, teu bohong. Demi naon sia kabayan? Demi Nyi Iteng mang. Alasia nyopet mawa ngara majikan. Ayo sia ilu aing ka imah Pak RT. Duh mang, ulah atuh lamun bener abdi teh nyopet. Mana barang buktina? Leuleuh geuningan saya. Kira ge sia mangkat pulang ka dieu deui. Dadah mah. Kabayan balik ka imahna, dipapak ku ema jeung Iteng. Ulah Kang, tos dongkak. Menang tuh nangka teh. Atuh bah, olet jang gede deui. Mana atuh nangkana Kang? Soal kan nepi eta nangka. Nepi kumaha kabayan? Si nangka teh dipalitkeun di tita balik heula ku kuring. Geuningan kan nepi apa neta nangka teh tos kolot piraku teu nyaho jalan balik. Teu nya Kang, eta nangka teh geuning teu nyaho jalan balik. Ari sia kubelet-belet ting kabayan. Main nangka bisa baik seorang. Teh hidung. Ih si nangka anu teu hidung mah. Bah, ngimpi naon? Kuring teh boga anak bulet kosia. Emak langsung mangkat kabayan jeung Iteng ngantosan eta nangka di sisi ragasi tapi nangkana teu datang-datang.